Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa anu dipikasi dipikaheman tur dipikareus materi anu bade dipedar dina danget ayeuna nyaeta wangenan sareng ciri-ciri paguneman. Sataacan medar materi hayu urang sasarengan ningga tayangan video paguneman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepangkeun wasta abdi nasanda, wasta abdi aulia, wasta abdi siti. Di dieu abdi sareng rencangan bade mentakeun contoh paguneman. Kumaha ari kasina sami pelajaran bahasa Sunda di pasaritakeun alumni. Pancen anu mana sih? Eta anu ngeukeun pengalaman Rasulullah. Kelas abdi ge sami di luar. Oh, eta atos di abdi mah digoreng ka mana? Abdi mah digoreng teh ka Pulo. Nu di mana teh abdi Mas? Eta geus ya. Punya resep anu kadinya mah bade aya cerita sakalana yang hareup tiap syarat main terakhir jadi di kampung Pulo mah masih mertahankeun adatna. Sakampung eta teh ulah leuwih kitu di sukunan. Kitu oge tapi sareng masjidna. Oh, abdi pesan apa? Munsit. Ini resep teh abdi kabina. Abdi mah tembe apa teh kasih cara sebal geuning itu aya di baju resep teh. Kapan dia biasa nih biasa. Siti Bagdit biasa nih aya dongeng sajarahna. Mana nabi sami Siti Bagdit buat kalawet objek wisata anu aya di kota Garut. Abong abi mangku meningkati ngaruh informasi teh. Nyamun kurang pergaulan atuh matak nagaul atuh ya ayeuna tadi. Namun nanti sareng alun bade aman tadi ajakan nabinya siap. Ayo orang abi. Hapunten anu kasuhun ieu aya kecap anu kirang berenang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa anu dipiheman ku simkuring urang sadayana kedah wano heula naon anu disebat paguneman. Paguneman nyaeta kagiatan nyarita dua arah nu dilakukeun ku leuwih ti saurang pikeun ngungkapkeun rasa, pikiran, kahayang, luyu jeung tujuan anu dicaritakeun. Saterasna siswa anu dipikaheman urang sadayana kedah terang naon ciri-ciri paguneman anu hade. Di antawisna ciri-ciri paguneman anu hade kahiji aya pagunemanana. Nu kadua palaku leuwih ti saurang. Nu katilu make kalimah langsung. Nu kaopat dina maca pagunemanana kudu hade lentongna. Saterasna nomor kalima
ciri paguneman teh nyaeta pasemon anu daria nuka genep lapal anu jelas sareng anu terakhir volume sora kudu bedas. Sangkan hidup langkung paham ngeunaan materi anu didugikeun tadi, hidup kedah ngawaler sababaraha patarosan anu dipidangkeun. Hidup anu kusim kuring dipikareus sakieu anu tiasa didugikeun, mudah-mudahan hidup tiasa nyangkem kana materi anu tos didugikeun. Rupinan dicekapkeun sakieu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.